Kitab Al-Jurumiyah Sahifa Sab'ah Yaumul Arbi'a At-Tarikh Isnin Yuni 2021. Wa ammal alifu sareng anapon ari alif fatakunu takabuktian alif alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun irob nasab fil asma'il khamsati dina pirang-pirang isim 5 nahwu ra'aitu abaka wa akhoka wa ma asbah zalik. Ari contona eta sompama lapad ra'aitu abaka. Ra'aitu ningali kaula abaka ka bapa anjeun. Wa akhoka sareng ka dulur anjeun. Wa ma jeung kana perkara asbaha nu nyarupan ieu ma zalika kana anu kabeh. Wa ammal kasratu sareng anapun ari kasrah fatakunu takabuktian kasrah alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun irob nasab fi jam'il muannatsis salimi dina jama muannas salim. Wa ammal ya'u sareng anapun ari iya fatakunu takabuktian iya alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun irob nasab fitasniyati dina isim tasniyah wal jam'i jeung jama muzakkar salim. Wa amma hazbun nuni sareng anapun ari miceun nun fayakunu takabuktian hazbun nuni alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun irob nasab fil af'alil khamsati dina pirang-pirang fi'il 5 allati anu rafuha anu ayrofana ieu lati bisabatin nuni eta tetep ku tumetepna nun. Jadi menjelaskan tentang ciri irob masing-masing. Dina irob ropa terus selesai. Ayeuna bade ngajelaskeun tentang irob nasab. Irob nasab cirina aya 5 hiji ku fathah. Nu ku fathah tos diterangkeun. Tingali di sabat tempat ku fathah. 3 tempat. Hiji ra'aitu zaidan isim mufrad. 2 jamak taksir ra'aitu rijalan. 3 fil mudhari anu katerapan ku amil nawasib. Bahasa katerapan ku naon-naon. Jadi fi'il mudhari. Nah, yang suruh terapan an jadi ayyan suro. Ayeuna bade ngajelaskeun nu dicirian ku alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi. Ari alif nyirian kana irob nasab fil asma'il khamsah dina 5 isim 5 wungkul. Mana isim 5 nomor 4? Jaa abuka. Ganti amina ku lafaz jaa ku lafaz ra'aitu. Jadi kumaha macana? Ra'aitu abaka. Tah lamun keur dibaca abaka berarti namina tingkah nasab. Alamat nasabna ku alif tah. Baca sareng atuh ra'aitu abaka, ra'aitu akhoka, ra'aitu amaka, marartu faka, marartu punten ra'aitu faka, ra'aitu zamalin. Tuh gitu. Fi'il 5 tuh nya entos. Beres ta'alif kita beralih deui. Jadi maksud wa masbah dalikate dan yang lain-lainnya dari isim 5 entos nembe disebatan hiji-hiji.
Katilu ciri i'rab nasab teh ku kasroh. Ieu mah khusus satempat. Di mana tempatna? Dina jama muannas salim. Tah jama muannas salim. Jangan jamakeun nu istri teh. Jama muannas salim. Ja'at muslimatun. Lamun nasabna kumaha berarti? Ra'aitu muslimatin kasrah. Engke lamun jana sami ku khobar ku kasrah. Khobarnya marartu bi muslimatin. Entos nya nasab jadi fokus ka dieu ningalina. Ku kasrah. Mana dia bisa kasebab? Satrasna aya nu iya kolom jama i'rab nasab berarti nu iya mah dua, hiji isim tasniyah, kadua jama muzakkar salim. Aya jama muzakkar salim ti karopa kunaon? Waw zaiduna ku waw berarti lamun ti kana nasab mah teu zaiduna tapi jadi naon? Ra'aitu zaidina. Alamatna kunaon? Ku iya. Beda teh jeung isim tasniyah. Beda dina i'rab na ciri. Aya isim tasniyah mah meme iyana patah, setelah iyana kasroh. Ari jamu nakal salima sebelum iyana kasroh, setelah iyana fathah. Nunna dipatahkeun. Tuh, iya mung aya dua. Fathah aya hiji ka. Aya punten aya tilu nya kasroh aya hiji. Alif aya hiji. Terakhir nyaeta hazfun nuni, membuang nun. Kalau mau ngabuang nun mah dina fi'il lima teh tadi tos dibahas. Jadi fi'il lima lapanna sebatan yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina kalimatna. Lamun kerting harofah mah ku nun. Lamun kerting nasabah terapanna ku amil nawasib ayaf'ala. Pas kitu dibuang nunna. Berarti kumaha macana? Ayaf'ala antaf'ala ayaf'alu antaf'alu antaf'ali kadelali kayak ketiga hop jajamna sami kunaon ku ngabuang nun jajamna ge kulam terapana ganti anu jawajib lam yaf'ala lan taf'ala lam yaf'alu lam taf'alu lan taf'ali ojo lali lima urang praktekeun i'rab naon ieu soalna geus pertengahan berarti i'rab rofa entos i'rab nasab entos. Jadi ari ammamaan asalamaan harap jar ma isim kalimat isim berarti ngan isimnya isim istifham nanyakeun amma dari apa ngan kulantaran jika harap nyarupan kana harap maka eta ma hukumna jadi mabni mal jadi amni ente jadi amni amma da mabni hukumna eta yatasaalun kalau orang nggak bisa baraha tas yatasaalun masalah aya panjangan dia mah nanti asalna lamun hoyong kabayang buang iya waw jeung nunna heula yatasaalu masalah yataba'adu bab seberapa tadi? Sulasi mazid warnaka dua bab kaopat. Berarti filmnya naon? Tasa'ala ya tasa'alu. Berarti tasa'alu tuh. Lamun sa'ala mananya? Lamun tasa'ala naon artina? Nanti asupnya
tambah ada. Jadi nantina saling bertanya-tanya, ting harewos. Naon sih penting mah? Ting harewos. Tuh jadi Al-Qur'an nya beda. Saalamananya tak saalama bertanya-tanya. Saling bertanya-tanya. Coba yatasaalun. Ieu fil mudhari konsentrasina berarti karena fil mudhari. Kertingan naon yatasaalun? Berarti fil mudhari aya 2 dina papan tulis. Ieu fiil mudhari pilih mate kadua nomor 5. Kertingan naon yatasaalun? Yatasaalun. Alamat tepanaku ku tetepna nun. Ieu aya nunan tetepna nun. Berarti asalna tasaala yatasaalu dikias jadi pilih mah geura. Atau langsung najin pilih mana mangga yatasaaluna tatasaaluna yatasaali kumaha we hande yafalani yatasaalani yatasaaluna. Oh, tasnya heula. Yatasaalani tatasaalani yatasaaluna tatasaaluna tatasaalina kalimana. Kalau yang lebih jelasnya dikias. Yatasaalu kias. Yatasaalani yatasaaluna. Tuduh kana cing tuduna berarti jama muzakkar goib. Yansuru yansuruni yansuruna sami jeung eta. Anin nabail azim. Ani harap naon? Harap jar. Berarti nabai di JR keun. Masdar naba ayan ba'u naba'an jerkeun nabai. Irob naon nabai? Robana sam khofat. Alamat khofatna engke ku kasrah da isim mufrad. Nabail azimi. Irob khofat. Alamat khofatna ku kasrah. Allazi anu ieu mah isim mausul hukumna mabni. Mabni naon mabnina? Allazi mabni sukun. Aya iyaan contohna. Hum isim domir hukumna mabni naon? Sukun. Fi haraf jar mabni sukun aya iyaan. Hi fihi isim domir mabni kasrah. Mukhtalifun. Naon segatna mukhtalifun? Isim fa'il. Mukhtalifuna. Ieu teh kalimat jama. Ciri jamana aya wawu jeung nun. Baik. Asalna naon berarti? Mukhtalifun. Bab sabaraha? Naon fil madinah. Dan ijtama'a ikhtalafa tasrif ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan fahuwa mukhtalifun. Tuh fahuwa mukhtalifun isim fa'il keluaran sulasi mazid warna kedua bab kedua. Mukhtalifun tasniakeun mukhtalifani jamakeun. Berarti kalimatnya kalimat jamak naon? Kalau menurut Jurmiyah jamak muzakkar salim. Keur tingkah rofa alamat rofana ku wow, berarti ya keur tingkah rofa. Kala ulah kitu kalimat zazarin kalimat nyengker kala tong kitu.
khusus di kalimat yang keren. Saya lamuna makanya memaradikan. Kalla saya lamun. Nah, kata saya lamun. Saya lamun. Kaluaran. Bab kaopat asalama ya lamun. Terapan kusa saya lamun. Terapan kau jama saya lamuna. Berarti ya naon alamat tropana? Ku tetapna nun alima ya'lamu. Tuntasnya jelas. Summa qalla saya'lamun. Alam naj'alil arda, apakah tidak aku jadikan bumi mihadan, wal jibala autada, apakah tidak jadikan kami bumi sebagai hamparan-hamparan. Jadi kalau tadi bumi tadi naon ke diamparkeun. Bisa dipakai tempat tinggal teu gogorolongan. Langit mah bisa di tempat tinggalnya langit nih. Lamun urang naik ke langit, ongko aya tapi langit teh. Lamun urang sali langit gue bergerak-gerak. Teu bisa tah. Eta Allah teh jadikeun tempat tinggal, ngampar bumi. Mihadan tingkah naon? Tingkahna sab. Alamat tasabna ku fathah. Sabab kalimatna isim mufrad. Wal jibala, gunung. Gunung-gunung awatadan karena paku-paku bumi. Watad teh asalna mufrad jamakeun autadun. Ruknun jadi arkanun. Watadun jadi autadun. Pengikat. Wali autad ayanya wali autad teh. Jadi wali autad teh wali pengikat bumi ame teu hancur. Wali autad. Lamun salam dunia KBK Cina berarti moal muterna bumi. Berarti moal. Soalnya saya gunung-gunung jadi kudu teh penyeimbang. Jadi lamun naon namanya teh nyiru mah lamun di pinggir sana teh kajungkal. Ari eta mah moal bumi mah. Aya teori orang naonnya Cina. Ada bangunan gedung bertingkat hayang memperlambat pergerakan bumi. Jadi ame sapoe teh ada lambat teh. Kan bumi lambat gitu. Nah, cenah ge eta teh moal bisa. Ada dirancang geus mulai hanya paling mampu sekian detik bae mengakhirkan waktu sia atau sekian menit lah. Jadi mal bisa. Soalnya kalau terus diseimbangi bumi mah kunaon? Ku gunung-gunung. Wal jibala autada. Autada tingkah nasab. Alamat tasabna ku fatasab kalimatna jamak taksir. Wa khalaqnakum azwaja. Zaujun salaki atau pasangan. Jamakeun jadi azwajan. Jama naon berarti singkatna? Jamak taksir. Kertingan nasab kunaon alamat nasabna ku fatah. Sabab kalimatna jamak taksir. Entos. Itulah kanggo latihan. Jadi kesimpulan gitu. So urang ciri sebatan ciri fiil 5 kertingan nasab. Alimat teh kala saya lamunnya. Urang menjadi nasab. Ya lamu terapan an. Ayalama nasabku patah. Ayalama nak ngabuang annun. Ayalamu ngabuang annun. Antalama nasabku patah. Antalama ngabuang annun. Ayalamna mabni. Antalama nasabku patah. Antalama ngabuang annun. Antalamu ngabuang annun. Antalami ngabuang annun. Antalama ngabuang annun. Antalamna mabni.
nasabku fata, an-na'lama nasabku fata. Selesai kita mengkaji tentang i'rab nasab, berikut ciri-cirinya dan tempat-tempatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.